Jawabin, dari cicingnya. Orang iya ngeangan si Suridam di kumamah tadi. Ya, apa? Sirah nyeri sing arnyut meni eueuh pisan nu ngawulaan jadi imah teu boga beas-beas acan di imah ge meni eueuh kejo kumaha atuh Gusti ni sing arnyut sirah teh pusing duh meni teu kaduga kahawu aduh sirah ni sing arnyut ya teh Ih, esa itu tuh cenah. Suridam. Naon atuh ari emak gogorokan wae. Kenaon maneh? Teu keurna naon urang mah. Ari eta bieu kikieuan. Ieu keur ngalapan HP tuh. Ih, aya sugan mama mah idam teh nuju kikieuan pamali. Ieu panganterkeun ieu rantang ka bapa maneh. Nganterkeun ka mana atuh mah? Ka bapa maneh. Aing ngaganggu wae nya ieu can bersih tuh HP. Buru, besok deukeun. Jing, panganterkeun salat. Mak, aing mending aing weuh wae. Rarese. Ieu si moal. Situ kelapa atuh saya teh Lampung. Kelapa di mana tuh? Urang boga taka kelapa di mana tuh maneh teh ga? Ade. Sia teh panggableg tangga kelapa di Lebak. Heuh nya urang boga kelapa di Lebak nu urang. Buru atuh gaskeun. Ayo, kawan gaskeun. Buru atuh lempang teh. Wah, lila. Anger teh cangcut, aing ngarea make cangcut make. Didam nya ka mana maneh Iya rek nganterkeun rantang si bapak keur di sawah. urang mah mican mangidadar acan Suridam beteung meuni peurih urang teh Cenih sandahar. can atuh buka beas sang ngejo lah Iya urang kabenaran atuh. minta sahuap malah ni teu kuat beteung peurih ieu teh Kok jang cenih we atuh. Cenih karunya ukur sok paling sok alamu. adeunkeun atuh mana sok anger tah ada teh diangerkeun kadinya atuh jalan teh Keun bae ye urang karunya ka cenih. Cenih karunya bisi canda wah mun dicengkos bawa lagi. Segala teh nikmat ya Allah ya Allah. Keur can manggih dahar teh ya Allah betul. Karunya sok atuh botong puri aya nu dibeungkeut sirah cenih mah. Kita otak teh nyut hayang dahar. Nyut-nyut mah ieu cenih tah. Nyut-nyut. Iya, betul puri teh kuat ya Allah. Sok atuh cenih gara dahar urang ka itu heulanya. Mana sing gede milik sing soleh Amin ya. ya Allah Sing amin. gede darajat ya Amin. didoakeun ya Allah. Itu mang darajat mah aya di imah. Aya nu welas asih ka diri abdi ya Allah. Keur can dahar teh betul puri. Urang ka itulah cenih heuh. Karunya soalna urang itu rek macul. Bismillahirrahmanirrahim dibuka ya naon cigana mah daging hayam yang ngeunah cigana teh. Aduh ayam geprek ieu mah. Malah bedog. bedog teh mana? Bedog teh. Lila mau bedog teh cenah. Lilanya? Heeh. Lila sia keuyeuk apu. Ganeng sia haul Lampung. Lila sia. Ganeng sia haul Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Suridam sia tara baleg ai merete sia ku aing mun papanggil ka dicekek logor gitu tah. Pusing wae aing mah. Awas mun panggil ngaliwat deui, awas pokona mah. Di mana sia haul Lampung? Jauh sagadeung di rek tepi. Sia Lampung. Kajian mere daging atas si Suridam mah. Awas mun ngaliwat teh ku aing di gitu tah beungna. Tah, kawan ieu kalapa teh. Sok naik ke mana? Atuh ga aing mah kesek deui. Tah atuh son kumaneh naik? Ih, sikit aing gede sete. Tah si haul Lampung atuh. Sia atuh. Ya aing ngobogana nya, tah aing nu ngala. Nya paduli atuh sia teh. Amal. Sia mah ngeunah we nya lalabok. Ih, nyerap seger. Cak atuh sia. Ngala. Mending ana marek ngalah heula
cabang daun ke sawah heula ah. Urang pare heula di sawah da sok aya eta teh kacang panjang nih teu boga pasakeun istilu poe teh candahan lapar. Aduh. Aduh sing kasagalan sia. Nah eta bet ngait sagala ih keur arusuh teh aing mah ah. Jika sebelan siga aya nu ngarara kalapa. Aduh, kalapa urang sia. Eta da ngora kene eta teh. Alah, Waduh kalah hiji sia tuh hawa lambung. nya jang aing ngungkul sia hayang ngalah sarangan. Hiji ketiluan lah. Sok pesek. Eta gila. Hawa lambung. Yo, setik ewang nya. Segar kieu mantap. Hawa lambung. Ayo belah. Ya kang alangna hiji heuh. Nya ka mana bapak aing cenah di sawah cenah euy. Karunya tadi teu dianteran kala dibikeun kacek nih gerak. Tuh si Idam euy. Kade dam. Keren Kak. Kelapa mantap segar. Minta atuh aing ka euy duwegan ka euy. Kadi atuh hayang mah. Cuma teu malerek ka aing. Gak anjailan si Idam. Sok cium kepal mah. Hawa lambung. Mana atuh mata aing? Ya. Minum lah kawan, minum lah. Ngeun atuh. Atuh. Mari di mana? Ini sedangkan bapak aing tapi eueuh di sawah cenah keur macul. Macul di mana? Nih. Tuh di handap tapi eueuh. Ngeunah moal ieu Kak euy. Nah, Atuh seger atuh kelapa. Ngalah hiji mana Kak? heeh. Nah, ini palungnya. Nah, ayo makan asa kieu atuh siapa? Amis tapi asa rada hasem-hasem oh sia sarusurian wae. Tuh. Asik kieu mah mah. Compor goblok ah. Tuh. Oh, anjing. Yur, aing memantau ka itu ah. Sia sorry dah. Aduh sia kalapa aing digarubrol ka sebelah. Tuh digarubrol kalapa da ngora kene. Tuh cenih. Oh sia nu bogana. Awas ya pancitan hiji-hiji. Sebelah teh kalapa gubrul nya ngora kene kalapa teh. Dede cicingnya, urang ieu neangan si Suridam. Di kumamah tadi di piwarang hantekeun rantang ka si ayah. Tapi si ayahna teh karunya kadon teu aya cenah si Suridam nage. Nih Dede, cicing atuh Dede. Dede, Bibim, eta urang ka Bibim. Hayu neangan si Suridam. Nya. Hayu neangan si Suridam can uwi wae. Mama eta karunya ka si ayah yuk. Anjir. Aing neangan bapak aing. Karunya anjir kalau di jailan para raseuh. Coba bawa ompol aing. Balik aing semua bejakeun nangis. Entong nangis. Tuh, ih, Dede mah bisa dialungkeun gerak. Njep, ayo. Aduh. Ayo cara peke asa benih. Asa benih, aduh. Di poro ini. Sia teh. Hawa lambung buru anjing. Wah, balik ah. Buru. Aing mah liar si mah. Kumaha bebecananya. Pak. Aing maraseuh ieu anu sarung coba bucik ieu deh. Politron da jeung si kakak tara balik ka aing. Mama sayang. Da aya si mama na ge. Aing balik kana udin deui ah. Aing balik heula ka. Atuh. Sare Nongkrong mah heula. naik mah. Rek nongkrong ka hareup urang mah. Lain nongkrong lah tuh. Itu tara bala leg. Ai urang ke jeung saha atuh? Udah kurang peureum deket si Idam. Aing mah budak mah ceurik wae deui ah. Geus dipiceun aing mah kabalong lieur ngurus budak mah. Naon di eta teh tipono meureun ah. Yang ala si Suridam. Heh, cenih geuningan. Ka mana coon? Eta rek nang si Suridam. Eta di tangan terkeun rantang.
Ka bapana tapi meuni teu balik-balik sini, tos di mana cenih? Tuh, tos di ditu abi mah tos kurah korek Kurang-kurang naon? dengan kacang panjang. Sawah. Eta temenakan si Suridam. Hanteu si Dikan, urang gerbang si Suridam teh ka mana? Biasa sok kaliwat tah. Ih, Adinya. borok teh ku bapana dititang anteran rantang cenah tadi. Tapi cek bapana balik di sawah da teu aya rantang cenah teh anu Nah, anteran. itu patutnya si Suridam teh. Pugu oge. Mana jigna? Aduh, Gusti. Ah, cenih. Hah? Abi mah bade minarian si idamnya. Waduh, eot si Saridam. Heeh, hayu cenihnya. Heeh, juga tuh. Ya. Yang benar, nona teh. Di dia peureumna pinakeun heula ieu na. Aduh. Tiga angin sepoi-sepoi, aduh. Iya, nangkong udah betah di dia, euy. Kok beri dengan awalnya sudah we, mani awalnya di dia. Si Suridam teh di teangan ku indungna ditahmikeun rantang buah rantang anu dibikeun ka urang kitu nya. Gusti buah-buah eta. Aing mah balik ka imah dicarekan ku inung urang. Dahulu tadi eta meureunnan rantang nujang inung urang dibikeun ka cenih. Teu da karunya cenih can dahar anjir aing mah. Kumaha tuh nya? Hah? Ieu. Si Sony tah tadi ku aing ngajailan, urang jailan deui. Anjir kan molor di dieu. Ieu mah di imah cenih atuh. Ku aing urang jailan. Udah jailan euy. Awek irungna. Anu ku aing bari meongan. Ieu mah juga mah menurut adurukan cenih. Cocok namun naonnya euy. Tah, ieu kapat gede teh karunya bisi songek irungna. Cabut bulu kelek. Eta lompat nah saya bisi udang ku aing cabut bulu kelek. Ya sudah. Aing masih goblok, aing jailan. Wah, cacing si politron ku aing di jailan. Balik ka mah. Tadi mencari balik minum malah aing urang can datang gitu ya. Ada ya si Jarka. Molor ada pun mah aing. Ku aing diketepal ya. Wah. Tapi teu udang kan kitu oke aing mah pinahkeun mau lah ya. Bari ngarit ka itu Pinahkeun ku aing ka sana. Jarka mah kebluk kan ku aing urang gusur kan itu. Bari aing ngarit. Aduh. Ini cemolor siang jalan aing tadi goblok. Aing keur molor tadi ganggu ku aing poros sekali dan. Bawa lagi kan kali mah. Ini kamar motor aing ya. Goblok teh dipake ku Suridam. Aduh, betah kieu sore-sore milihan serah ieu. Masa
Lucu kedua-dua. Gabung sama. Kita di aku tante geus garing mereka. Udah dialus-alus. Masih wae mun rek ngagoler di kumaha. Nama wahut. Lah betah gogoleran di dieu gitu. Pinahkeun ah belah dieu. Sungai gogoler. Merah action. Tasik kebon. Kalah tuh. Iya ya keur ngobrol. Panganterkeun. Terus. Gitu. Lama. Wah, tilu.